Tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dina perjalanan, si Abdul neangan kasempetan ngadeketan si Salma. Asa haus ieu teh. Rata mesti racainya. Ku rasa hanya dia. Neng terang kebelan cai atas sereng. Naonna? Pami cai eta menyegerin, pami neng mah ngangeun. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu ke hati. Bisa wae mah. Bisa tuh. Neng asna asa beki geulis. Berarti pas kamari-kamari mah teu geulisnya. Tenan kamar-kamar mah geulis, tapi ayeuna mah beki geulis pisan. Bisa wae ucup mah. Ucup tara-tara kieu ka awewe. Kan neng cap maneh. Ini teh mau kemana lagi? Gak ada tujuan deh. Kan tujuan neng mah AA. Lu. Bisa wae cecep mah. Abdul balik ke mana ieu teh? Karena bersamamu semua terasa indah. Udah jangan gombal wae. Bari hayang digombalan. Emang mau, tapi nggak ada yang gombalinnya. Lu kan ku AA. Katu Arya Cece. Saeus maranehna arulit, maranehna baralik ka imah Teh Siti. Mela teh abang teh ngulang teh. Tadi itu aja. Yos teh kalau we aya orang da. Acek. Iya Pak Ustad bade ngabadamikeun isuk rek aya pengajian. Heeh, mana atuh bisa diomongin. Aya keperyogian. Kasadayana ti payun. Poe isukna. Pas isuk-isuk, si Abdul nelpon si Salma ngajak pengajian pake sore. Assalamualaikum, Neng pami ke sore nyaset teh. Waalaikumsalam. Dari naon kitu, Dulu, kersa teng ke sore ngiring pengajian. Di mana? Eta di Masjid Payun. Mun insyaallah wios ngajak rerencangan teu. Mun sayogi ajak we me seueuran jeung di si Cecep jeung si Ucup aya baturna. Mun atuh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hilu mah ka pengajian? Jam sabaraha? Ge sore? Hayu abi mah. Abi mah moal sih kana. Kunaon? Ayo halaman sareng Teh Siti. Wewe arurang we duaan. Hayu atuh. Yuk. Ena, si Salma jeung si Anin arinit ka masjid rek pengajian teh. Geus jam sabaraha ieu? Kan ka pengajian. Ayo siap-siap. Ini sama. Sok ya. Dol, si Ucup teh engke teh moal ngilu pengajian, cenah bieu ge ngaringkuk teh karunya beuh. Karunya, hayu tuh urang sali. Atuh ayo مولانا مولانا يا سميع أنا برحمتك يا ربي لا تضرجنا. Aku mah lagi bete ini teh. Beda bakal aya Cecep gerak. Bakal aya Cecep ya? Aya gerak. Pas tepi di masjid, maranehna pas oge papangi jeung si Cecep jeung si Abdul. مولانا مولانا يا سميع أنا برحمتك يا ربي. Pas balik di masjid, si Salma ngomong penting ke si Abdul. Abi bade nyarios penting. Bade nyarios naon? Abi teh 2 dinten deui di dieu teh. 2 menit lami di dieu. Faktos libur na tos seep janten kada masuk kampus deui. Pami kitu mah atuh tiasa nandin neng tapi engke neng tong hilap nya sok sengaja neng ka dieu sedap tapi tos kana kenangan nu berarti kana kanggo AA.
mun jodoh mah bakal pernah di kegini. Mohon gitu Si suksesnya ku ada. Amin. Cecep, anin ge dia teh diladunkeun deui. Oh, kumaha atuh mun teh inget-inget wae ka Anin. Turu. Atuh da kumaha deui anin teh bade neraskeun kuliah. Mun atuh sing sukses kumaha doakeun mun jodoh mah bakal penak deui. Dua dinten kapayun si Salma, Anin, jeung Hasna keur siap-siap rek baralik ka kota. Pas kitu torojo si Cecep jeung babaturana. Abdul siga teh moal ka dieu. Bade tuh hek jeung sama di dia terakhiran yang ngajapkeun. Aya Cecep geuning. Ucup oge aya geuning. Aya atuh kana hayang ngajajapan yang Anin. Mohon neng. Pas beurangna si Salma jeung babaturana dianterkeun ku si Abdul jeung babaturana. Ya oleh ti teteh. Nuhun atuh teh wios teh kayak ngarerepot. Di dieu ge abi nyesahkeun ka teteh. Wios. Jam sabaraha ieu? Hayu seurang ih. Nya hayu atuh. Hayu atuh. Dasok atuh si hati-hati di jalan teh. Nya mohon teh. Punten teh ngarerepot. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when Neng kadenya di jalan teh ku doakeun sing selamat di ka tujuanna siga teh bakal lami di dieu teh. Mohon amin. Kumaha mun ge Salma rindu ka Tilu. Neng mah tong rindu berat biar awe. now I'm left trying to rewind the times. Kiss me back. Neng kot menit teu karaos di dieu teh meuni sakedap. Mohon bade kumaha deui atuh da. Cecep nuhun nya, Cecep sareng rerencangan tos ngajaga abi jeung rerencangan. Nuhun Neng, sok sanajan singkat oge cerita orang tapi ieu teh berarti pisan kaum mah. Biasa penak sareng Neng Anin. Mun anin ge penak jeung teh berarti pisan. Nah, badai masihan kenangan kanggo Neng Hasna. Kenangan naon Moment in time, don't watch me cry. I'm not crying. Dia bilang teh aja dijaganya tong dudu kalenget pamit tiasa mah dia kenangan seutuh. Dia teh sabaraha gelang nama tapi saur mah dia teh berarti pisan gelang teh kentenan kanggo jalmi spesial seperti Neng Hasna. Nuhun akan tenan ku Hasna ge dijaga. Itu mobilna. Nya atuh kasadayana. Nya hayu atuh assalamualaikum. Waalaikumsalam. All I can do is let me Salma, Hasna jeung Anin baralik ka kota. when you can't see through the thought. I'm falling to pieces, but I need this, yeah, I need this. You're my fault, my weakness. When did you turn so cold? You cut me down to the bone. Now you're dancing all over my soul. I'm falling to pieces, to pieces, to pieces. But I still stay, 'cause you're the Kota satu iseun nuhun Neng Anin. Dul, kieu deui ti iseun deui aya nama. Cikene kamari mah atoh bakal menang jodoh. Efek teh henteu. Lu, Awas siga teh bakal lagi di dariana teh. tinggal isu cup, mending ngahulung tarik. Cigangan jalan si Hasna. Ya, main teh kunaon? Ingat kan Neng Hasna? Ngeus teh mending login. Kurang main jangan ngelorat. Atuh kan urang hyper mah. Bae atuh kurang we tengan Yuk. Cek marana bakal dipicen mah gelang nu teu arang jang Neng Hasna. Bakal dipicen gelang. Wah, pager Neng Hasna mah. Geus lah aya mah tong mikiran anu geus berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Geus we jodoh mangke ku mangke ge bakal datang. falling
I need this. You're my fault, my weakness. When did you turn so cold? You cut me down to the bone. Now you're dancing all over my soul. Ada di pesantren mah. Bisa kan dia. Itu lawe mencetna itu lawe. Duh, ini teh gimana sih alamatnya ketemu? Ketemu naon? Emang. Kalau yang itu mondok apa yang dua itu? Oh, kalau yang dua itu mondok apa enggak? Tilu. Yang sok atas hati-hati di jalan teh. Mohon teh. Ini mana